Karek mulang pisan ti pasar, jajanan ge can diberesan kabeh, kaburu aya pelanggan anu jarajan. Alhamdulillah barudak poe ayeuna mah warung teh keur datang rame. Ieu abi teh mimiti mulang ti pasar, ti kalahor teu eureun-eureun merean seblak jeung makroni basah. Malahan poe ayeuna ngeuman makroni ge ti kadua kali da samemeh lohor teh geus beak. Pokona lamun keur rame kieu ulah aneh ningali warung abi acak-acakan jeung kalalotor. Heueuh da kumaha deui atuh nya ari keur rame mah tara kaburu dibersihan. Jadi ieu teh satengah 11-an tapi tumben-tumbenan ieu teh geus rame nu jarajan. Heueuh ngaranna ge jualan meureunna nya keur datang ti iseun keur datang rame-rame jiga poe ayeuna. Malahan mah ieu teh parat ti kapeuting nu jajan teh teu eureun-eureun. Heueuh maksud teh ini saurang datang saurang, ini di saurang datang di saurang. Coba lamun unggal poe jualan teh kieu nya, jigana tareh beunghar we lah abi teh. Tapi alhamdulillah ketangnya meskipun loba ti iseunna, tapi masih kena bisa bertahan sampai di titik ieu. Tuh ngomong wae teh geuning nya teu karasa ieu abi geus beres nyen pesenan makroni basah 2 porsi. Kulantaran ieu nyen pesenan makroni basah na geus beres. Lanjut ayeuna mah urang meresan meja anu acak-acakan, acak kadut jiga kapal pecah.